Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng Sunda Jejer Carios Si Cakar Wajah, karangan Sim Kuring Abdul RH Soah. Atuh harita si Karman ngalabring, ngalut ngengkeuy ngabanda alit, ngembat-ngembat nyatang pinang. Si Karman diring ku baladna aya kana tujuhan mah, samakta ku pakarang. Kang, kalemur mana ngaraja teh yuh? Ceuk baladna, nu lempang tukangeun si Karman, nu ngabogaan ngaran si Kohir. Orang loba kalemur harum wangi euy. Dinya loba ku pakaya mah. Tah urang ayeuna ka dinya tujuan teh. Ngaraja salemur ge parangsana cukup lah. Teu kudu kalemur sejen. Tema Karman bari lempang kituna teh, manehna mah apal lemur-lemur nu loba pakayana. Tapi Kang aya jagona teu dia teh lemur teh. Teu nyaho soal eta mah. Nganu kanya ku dewek mah eta lemur teh makmur. Tatanena hade, ingon-ingonna rea, nu matak cocok mun urang ngaranya ka dinya. Lah aya jago sasiki mah sikat we ulah sieun. Ceuk Karman nu bari nyuaikeun pijalaneun nu barala ku kaso. Cag tuna heula lampahna Karman jeung baladna. Ayeuna urang caturkeun di pilemuran. Harita teh warga lemur Harumangi sakumaha ilaharna. Wanci haneut moyan mah nu biasa digarawe geus teu araya dirorompokna. Aya nu ka huma, ka sawah, ka kebon jeung sajabana. Eta ge teu kabeh di pilemuran ge aya nu pakasabana kur di imah, saperti halna Mang Kosi nu sapopoena ngahua jeung nyieun bilik dibarengan ku pamajikanna nyaeta Bi Imoh. Mana ari si Gejli geus angkat? Enggeus tadi sabot akang ngalaawi. Temal Bi Imoh bari nganyambilik kituna teh. Bang heula tuh budak teh. Henteu eta, teh malah mangke we cenah dieu mah pakuwu. Oh, kajun ari kitu mah. Lain tadi basa akang ngalawi, pamprok jeung Mang Sardang. Manehna mah kan sok liar jauh usahana teh. Bejana cenah di lemur Ciapa ke rumah Abu Garong. Ngegalaksak segala digubuk cenah nepi ka Paramojang ge digubuk cenah mana. Ih amit, meni sarieun atuh. Ceuk Bi Imoh bari ngabiri gidig. Nu motok ya ayeuna mah kudu caringcing bageuh kancing saringset bageuh iket. Bisi eta wah-wah teh ngaranyah ka dieu. Amit-amit cing dijarauhkeun, ulah cenah ka dieu. Angguran mah bejaan Pak RT bisi can apalin. Ari geus dibejaan mah kapan tatahar kana keamanan ieu lemur, samemeh aya bancang pakewuh. Ceuk Bi Imoh capetangna keur cumaritana teh. Oh, nya mana bacan apalun Pak RT mah. Heeh, bocan apalin juga tuh geura bejaan. Ah, kun wae parangsana teu kudu dibejaan. Apalun pasti Pak RT ge. Komo manehna mah luas kanyahona. Temal Mang Kosi siga nu berat ingkah muru ka imah RT teh. Katambah-tambah rada carape meureun geus ngalawi. Nya kajen atuh ari kitu mah. Ceuk Bi Imoh bari anger leungeunna mah kana anyameun. Sedengkeun Mang Kosi kate nyodiuk na jojodog bari regot kana cai kopina nu dina muk, tuluy ku siwel kana bako molena. Gereleng atuh bako dilinting ku daun kaung. Cekes atuh disunut, serbung haseupna mulek nepi ka nyegek batuk. Oh, bako teh rada banget dieu mah. Ngeunah kene bako cap mah duh. Eureun angguran mah lain udud wae sakitu sok batuk ge. Ceuk Bi Imoh ngamaido. Mang Kosi teu malire, anteng we udud bari melong ka jalan satapak nu arah ka sawah.